Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ampes. wilujeng siang kumaha damang barudak. Alhamdulillah sae pangesto. Kumaha samulihna mamang? Alhamdulillah dewe kopinya sok sanajan koreh-koreh cok segala beberieun mararahal loba bayareun jol nu naragi dewek mah tetep we syukurannya ka pangeran teh adalah kudu dikumaha deui da situasina kieu atuh ya. Mohon leres kitu mah. Penting mah urang mah sing sarehat Amin mah. sing sabar barudak sing jembar mana Amin. jembar hate Amin. oge jembar rezeki nya Amin mah. nu penting mah urang ulah petot-petot salawasna mumuntang kanu maha kawasan nih gitu sudah nah lamun kelepok di mana eta datangna sudah urang teh ulah kaelekeun ku tukang cukurnya Maksudna tukang cukur mah geuning nyukuran salawasna mamang supaya aya wae nyamung atuh eta mah tos pada melanana. banyak lo atuh dewek eta banyak ngarah teureun stres teuing kitunya. Jadi maksud dewek teh kieu sujang nya. Jadi pansena lamun jelema loba syukuran kana nikmat nu geus dibere ku pangeran ka urang teh maka engke pangeran teh bakal leuwih-leuwih deui mere kana nikmat anu kita teh nya. Oh nya mohon kitu leres. Geningan dewek sok ngadeng itu adengan geningan kumaha cenah lain sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adzabillahi syadid. Ini biasa ngadali mama tunyang beda teh adengan eta teh naon hartos nama dalil nu neme teh nya teuing atuh da dewek kok dengan syukur beja gitu. Tapi lamun teu salah mah nya cenah lamun urang atawa jalema loba syukuran kanu nikmat anu geus dibere ka urang ku Allah Subhanahu wa taala teh maka Allah Subhanahu wa taala teh baris nambih deui kitu masya nikmatna teh kitu cenah kadengan teh eta lamun salamanya tanyakeun deui ya tuh ka ajeng. oh mohon saha kitu guru mamang tepot teh Ira ku si sujang teu apal. Aduh atuh ajengan eta mah geus kaceluk ka alun-alun kawentar ka jana pria budak leutik ngarti kolot ngesok geus pada arapaleun atuh. mohon saha jenenganana Ajengan eta mah atuh lain ajengan atah-atah hayang ilmu naon bayan maani ilmu mantek surup naho pokona mah ulah bara ilmu kitu ilmu jang babarin yangan rana oge geus komplit ajengan naho sorot untuk nasenes naho suruh eta maksud dewek teh mohon saha jenenganana teh lamun teh salama hanya emak aduh kode dewek teh kele bukan dinu ma mau lain atuh mah ngaran ajengan mau lain kele oh nya tah maman kamandanu tahu eta nya bener
Geus moal salah deui nya, di mana di Sinang heula eta teh. Yeuh, aya ku ieu nya po Baru ajengan kitu eta teh. aslina atuh eta mah lain ajengan atah-atah. Ajengan bolong kotaan. Oh, leres. Atuh iraha mah tuh orang silaturahmi ka ditu mah. Hayulah. Tek naon kitu si Sujang hayang ka ajengan maman eta curiga hayang ilmu jangkaran. Silaturahmi we atuh orang teh ngalap berkah ka ajengan. Oh nya alus saya. Oh gitu atuh jadi balik deui nya kanu obrolan mimiti gitu. Jadi senalamun urang loba syukuran kanu nikmat geus dibere ku Allah ka urang teh. Nah maka engke Allah subhanahu wa ta'ala teh baris nami nikmatna gitu. Tapi sabalikna lamun eta jelema atawa urang teu nyukuran atau teu mensyukuri nikmat anu geus dibere ku Allah ka urang teh, maka cenah ada Allah teh sangat pedih gitu, perih jenderal, perih. Oh, mohon. Bahkan malahan mah kieu saurang lamun urang mikiran kitunya nikmat anu geus dibikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ka urang teh loba pisan maka itu gitu. Naon cenah dinu dalilna wa in ta'udu nikmatallah latusuha gitu. Jadi cek ajangan teh kitu cenah. Lamun urang niat ngitung nikmat anu ku Allah subhanahu wa ta'ala geus dibere ka urang teh, niscaya eta jelema teh urang teh moal bisa ngitung itu. Lamun misalkan jelema teh niat mayar atau malikun kitu cenah. Sok ayeuna pikiran gede ku urang anu deket we heula anu deket ulah majugdug kanu jauh ulah nganyang kanu anggang sok dina ieu dina awak-awakan sawak-awakan urang geus moal bisa kahitung atuh ada nikmat anu ku Allah dibikeun ka urang ti mulai ngiceup sok eta nikmat ngiceup sareng eta mata duanana gular giler teu make oli. Tapi komo eta ningali bujar awewe dah menilon beri cenghang. Coba lamun dipake ningali Quran langsung mata rapat si gaya lemah teu bade ileuh. Sok saha nu ngicupkeun mata da lain urang atuh nya hakikat nama ku pangeran kan awak nage awak pangeran berarti anu ngicupna ge pangeran tapi jika naon ku pangeran jika jelema boga imah nya anu nutupkeun panto jeung jandela nage nya nu boga imah atuh teh moal tatangga nya kitu kitu nya. Lamun urang teh kan kagungan anjeunna kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ngiceup malik ngucap-ngucapkeun mata ge atawa nu ngusik malikeun age nya teu aya sanes iwal ti anjeunna. Leres kitu bisa geura pikirkeun. Lamun urang anu ngicupkeun mata bakal ribu atuh. Lamun urang keur ngobrol teh batur nanya meureun ceuk urang teh geula dek ngicupkeun heula mata atau geula dek mukakeun heula mata dek nutupkeun heula mata teu geuningannya otomatis we kitu ucap kiceuk maknya ngicap sorangan lain ngicap sorangan atuh Sujang tapi dikiceupkeun. Sok lamun aya imah panto nutup sorangan janela nutup sorangan meureun nu boga imah atau tetanggan age bakar waseun nyangka meureun imah aya jurigan. Tapi kadang-kadang nya dewek nanya nu utamana mah gitu jadi jarang
nepi ka di pikiran, nepi ka palabadinya gitunya. Padahal geuningan cek ajengan oge eta dalil geus pada arapal naon cenah man aropa nafsahu faqad aropa rabbah sing saha anu nyahokeun dirina niscaya engke manehna bakal nyaho ka pameranna. Man, tapi pangeran panginten Eta maksud teh ieu bibir jadi balelol. Asa meureun encan ngopi kitu tadi teh isuk jeder nepi ka berang jedor gitu. Boga kopi atuh sujang ka jitu meuli heula lain tuluy ngadongeng tadi. Atuh bisa mah jeung ududa sekalian bae lah bako-bako oge leuh. Ngarateu para rakyat ieu ngarateu pararahan beres betan. Apaan geningan saur ajengan oge naon rokok teh makruh sanes. Eta geus sujang bakat ku makruh rokok teh. Jadi geus sekalian ku dewek teh dibeuleuh mah. Aduh punten mah. Kalaresan ieu teh tacan cair. Tosan cair heula Naon kitu si sujang ada aya jualeun atau naon? mohon bade ngical Ngajual naon sujang? ngical balong. Balong nu mana? Boga balong gitu si sujang teh. Eta balong panjang. Ya doh. Sugan teh atuh asa keureunya eta si sujang kakolot pamal sia sujang. Eta mah atuh cimanuk sujang sanu daek meuli cimanuk. Dita tadi ngadongengnya asa teu ningalian murid deweknya sujang sugan ningali teu murid dewek. Emang mamang gaduh murid gitu. Nyabog atuh dewek mah kieu oge kitu ilmu anu menang di ajengan maman komandano teh tuluy diturunkeun deui kitu jadi henteu dikegawa ku sorangan. Nu mana murid mamang teh? Eta teh geuningan teh ari ngaranna mah tukadeung saha teh geningan geuningan eta tabuukna teh sok dikucir-kucir wae da eta ge tubuh diondang teu ngajugjug we ka dieu ge jeung eta jalema teh ari keur dibutuhkeun matara aya ai keur teu butuh jol ka dieu geura. Oh mohon nya anu kasep-kasep gitu anu rambutna siga bulu jagong. Ai si sujang kasep mah mana tuh kasep dari Hong Kong. Salah ditinggalian atuh si sujang anu kitu mah lain kasep kuda paling oge. Oh mohon tadi teda asa ningalnya nu ciri-ciri seperti gitu teki anu ngange kucir-kucir da siga tapi salangkung ngan ninggal nagenya siga nuju beberengkes malihan manyana kerangsel gitu geus gaya di sapatu gitu nya tadi salangkung Bu beberengkes moal punung kita teh si kucir-kucir teh atau ada ngarantau pirakunya atau buah-buahnya saya teh mah dek neangan rana meureun da emang sapopoena teh ulang jentul pangahuleum gitu milarian rana naon rana teh tah ieu si sujang nanya kalah we ngaku gaul teu nyaho rana acan sujang dangukeun ye ai rana teh nya eta geuningan lamun peuting-peuting urang lemur sok kukurilingan gitu ngulilingan lemur bisi aya maling tan kitu teh ngaranna teh
Nana eta mah Rona atuh sanesrana Mamang. gona mah atuh nu baruleud anu sok dipake dina motor mobil eta nu kitu ngaranna Roda atuh nu kitu mah. roda mah teu paragi ngalacai atuh jeung paragi nu leseuseun eta roda ngaranna. Nah meni tebih eta mah tuh emer tinu roda kanu emer mah atuh mah ini tebih. Baiklah atuh ieu mah banyol we malah teu tuduh kumaha ieu Sujang jadi malek meuli kopi jeung udud teh atuh ieu bibir geus koal kieu atuh Jang. Pansor abi tadi maneh ngical balong panjang heula mah. Sungguh teganya dirimu padaku. Banyak kudu daun palun soal gitu dibelum atau daun kucubung atau kuriak mabok dewek sudah. Mun atuh ke sadasi waktu emang urang sareng si eta teh anu kucir ka dieu deui nya gitu. Jadi abdi sangat sangat kalintang regreg gitunya oge satus ngadangu carios-carios di mamang teh meni asa nyeredet kana hate gitunya oge sumarambah kana bayah meni asa adem gitu gitunya insyaallah ke sanes waktos abdi ka dieu deui oge abdi kalintang nganuhun nya ka mamang syukur gitu teu seueur ilmu gitu di mamangnya. Ih sudah atuh da dewek mah teu ngarasa mamatahan teu ngarasa pinter komo lir ibarat non lain niat dewek mamatahan ngojae ka baya awaknya Kamari heueuh eta maksudna. Jadi lain dewek edek mematahan gitunya tapi pan urang teh geus ngajadikeun siji kawajiban gitunya antara urang papada urang teh emang kudu saling ilingan gitunya kudu saling ingetan gitunya kumargi atau kunaon kan urang teh sok sanajan beda inung beda bapa beda lemur tapi lamun urang papada muslim mukmin teh urang teh kan cek ajengan teh urang teh dulur gitunya dulur seiman malahan macik sunat teh urang mah dulur petkuhini malahan mageningan dino paribasa Sunda mah kudu silih asa leres silih asih silih asu geningan toina ka ditu teh lamun poek caangan lamun tiri simbutan lamun lapar bere dahar lamun haus bere nginum lamun hayang udut menta dojan. iya awan tungtung mang cepot lah mun mang sanes alim masihan udud pan tadi ge gitu insyaallah ke saatosna cair abdi ka dieu deui sareng si kucirnya mang. Dewek mah banyol atuh Sujang tapi serius kikeun bae nya tidak ada dewek mah ududna gitu kudu kubako dewek mah ngedek daun baluntas oge ngedek daun pulus dia udud we ku dewek mah penting mah ngebul we atuh Sujang. Mohon sanes kirang sono ya teh akhirnya non betah nama betah gitu mung penginten abdi teh seueur keneh dameleun kitu atan dipujengan jadi abdi teh istilah nama bade pamit heula kitu nya mang kitu nya penginten ke penak deui nya mang nya
Nah tuh meni engal-engal jog sih sudah. Kalau kepung sudah pada kedesukuhan gitu. Omat sangke sing sering atau ka dieu ulin matam pamanggih deui jeung si kucir ajakannya ka dieu nya. Tapi ulah hilap edek mah bakal teh ya ujar. Siap, 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 Mang. Siap, Mang. Mangga, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.